Kamana nya dompet teh eueuh. Adi neng sih neangan dompet. Cigana leungit dompetna. Alah, itu dompet saha? Wah, gitu euy dompet Adi neng sih teh. Ya paling eusina sok loba. Nis, manehna pun dompet urang teh aduh beureum. Aduh, urang memeangan kita tadi. Dompet ieu lain. Heeh, Nis, ieu teh urang kita tadi di teteangan, geus ka dapur, geus ka sumur. Alhamdulillah ya kapanggih, Nis. Nuhun. Atuh ceuk nunda teh ulah di mana wae. Untung kapanggih ku maneh, Nis. Nis, sebagai ucapan hatur nuhun, ayo urang jajan ka Si Nur. Ayo. Ayo. Sok milih we bae hayang naon, urang dibayar. Nor. Nor. Naon ceuk? Sok Nis milih hayang naon langsung. Sok urang nu mayar. Tumben si eta mang mayarkeun. Boga duit gimana? Sok Nis, mumpung aya mang mayarkeun. Ya, 35 ribuan. Aduh, kertas sungkul. Tunis naon deui mumpung aya keneh Cipitrina. Nah, geus sakit tuh, geus. Nur, tambahan kumis opat, jeung minyak we setengah kilo. Ya, jadi 50 jeung nu tadi sinis. Ayo, 50 dah. Ya, Cak, dompet beureum teu? Itu incu Haji neangan dompet nu beureum eueuh. Ceurik, keur dipake anyangan. Nur, urang minta paspor pipi maneh. Urang ieu keur cetan jeung salaki kaburu beak kuota. Kira bayar hutang. Salah kali tah bayar hutang. Naon paspor pipi na atuh? Heeh, kira bayar hutang. Emang hutang urang sabaraha, Nur? Edek bayar hutang? Kela atuh. 70. Ya. Sok atuh, ayeuna hutangna geus dibayar. Mentah paspor wipina naon? Heeh, geura bayar hutang pasportna. Si goblok, anas wae dibayar hutangna. Ai nyaho eta pasportna mah.